Yang nungtut ilmu Allah mah kudu ditempatkeun dinu bersih. Bersih maknawi, teu kudu megah-megah, teu kudu bagus-bagus, teu kudu hebat-hebat. Nu penting maknana ruhna bersih. Nah iyalah wali Allah mah geus bisa merangan hawa nafsu. Nya nama je kapagih jeung baju bagus, pakaian bagus sakitu, jeung nu goreng sakitu, jeung kendaraan mewah sakitu, kendaraan goreng sakitu. Urang ge kitu. Kapanggih jeung kendaraan bagus teu boga, kapanggih jeung nu jore teu boga. Ngan hayang urang mah eta tah nu bahayana hayang. Boga ge aya teu hayang mah masalah, nu bahaya ge nya teu boganya hayang. Nyeri mah teh ya bos ge. Tah takos kitu ieulah carita merangan hawa nafsu. Eta contoh leutik-leutik. Tuh kebelah dituna terus perang jeung musuh mah aya waktuna setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ima menang wa ima eleh urang. Serang ku Belanda, diserang ku Jepang, ku harikeun diserang ku Amerika. Perang perekonomian jeung perpolitikan eleh urang. Kumpulan orang hirup orang di dunia masa kedeung nu bakal lila mah hirup orang abadal abidin wa amadal amidin jaga sanggeusna kiamat urang digiring babagi manusia aya nu ka surga aya nu ka neraka. Etalah anu selalu kabayang-bayang kadedeulekeun ketika misah. Sedih amat lamun tatangga urang ka surga, urang ngagejebur ka neraka. Sedih amat lamun bapa urang aki urang ka surga, urang ngagejebur ka neraka. Nu paling sedih mah pamajikan urang ka surga, urang ka neraka. Aduh, Masya Allah. Ai urang ka surga pamajikan ka neraka onaman. Ya Allah ya Rabb. Mangkaning pasti jasapan kituna lantaran urang mah alhamdulillah iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, iman kana naon nu dicaritakeun ku Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadedeulekeun nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Nu nyebrang hakikat mah kuari, engke mah pelaksanaan kuari urang ulah gulak gilek ulah bulak biluk supaya ieu jembatanana ajeg. Kangjeng Nabi leuwih leutik tibatan buuk dibelah 7, leuwih seukeut tibatan pedang. Leuh eta kinayah kana hese na nyebrang. Bagi jelema-jelema nu teu istiqomah ibadahna ka Gusti Allah, na ieulah goyah-goyagan nyebrang. Tak urang ngaji ngaleuleuskeun hate supaya nemah bahwa urang hamba Allah Subhanahu. Nu hese ge ieu nemah ilmu mah ilmu loba aya dibabawa ku urang ngan teu nemah. Geus ilmu nu dibabawa di otak urang ngajadikeun sombong, ngajadikeun ujub, atuh ilmu teh jadi hahalang ka Gusti Allah. Ilmu teh jadi hijab ka Gusti Allah, padahal mah di kiai-kiai keur di duniana di akhirat na ngajungkal Kiai Golkar Jakoski. Kahalangan Gusti Allah ku dunia, kahalangan Gusti Allah ku kalazatan kemewahan dunia hingga poho kanu merekna.
diputerbalikanlah hukum-hukum Allah nu halal jadi remeng-remeng, nu remeng-remeng jadi halal. Ulah datang ke kos gitu hanya sekedar hayang beli mobil, Al-Quran jadi jembatan sarana diobok-obok. Jangan pakai beli mobil. Urang lempengkeun hati urang nu mantak urang maulidan, urang cinta ka Kangjeng Nabi supaya nuturkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu mantak urang tawasul ka para aulia Allah, mengenang kesucian-kesucian para wali, anti dunia waliullah. Yes, orang mengenang kehebatan, keistimewaan, kebersihan hati-hati para wali nulis berperang ngalawan nafsu. Orang mau ngalawan nafsu tete menang-menang eleh baikku nafsu. Nafsu mah aya di awak urang ngan digugu jeung henteu eta ngaranna perang. Urang dek ngaji boe minggu ka dieu aya SMS barang di deuleu teh. Kita ketemu di pengkolan aja. Aduh mangkaning anu kamari ieu teh aduh nu kadeuleuan we biwirna insyaallah. Dipengkolkeun motor geus menuju Cilongok mengkol ka Citra. Ya Allah teu karasa dipengkolkeun 180 derajat. Coba eta nafsu bisa kos gitu. Aduh masyaallah. Datang ka Citra ngagebegan jagong jeung nu make anting teh pohon kana ngaji. Ai keur ngaji mah inget bae ka Citra. Dibalik gitulah hawa nafsunya. Jadi orang teu menang-menang ngalawan hawa nafsu. Geus nyaho ieu bahwa kredit ala nu kuari mah haram nyaho. Fatul Muin geus bereleng. Homo nu leuwih gede tibatan kita Fatul Muin. Bohong kadik kiai nu ngamenangkeun kredit di jero hatena mah nyana ceurik sabenerna mah. Geus bisaeun maca kitab nyurah ngamenangkeun soteh hawa nafsu. Alah geus tanggung jawab aing di akhirat. Kosna bapak kolotna bae eta surga. Oh, masyaallah. Gitulah hawa nafsu mah. Mulai orang butuh amat di duit ngan aya 1,5 juta doang hayang meuli motor. Nah geus lah jauh butuh hayang kana motor haram-haram ge langsung bae urang daftar langsung ke identitas. Sabaraha duit kara DP-na sabaraha kara? Allah nu daekeun ngomong aya nu make DP nu henteu kuari mah geus bebas. Masyaallah masyaallah. Kunaon eta hawa nafsu geus jaho teu kuat urang perang jeung hawa nafsu. Eleh urang tinggal setan we seserian. Cek setan sia ustad setan mah yang serikeun hawa nafsu yang serikeun setan yang serikeun teu karasa kurang karasana engke di yaumil mahsyar. Urang neangan setan ka dieu sia goblok kunaon sia ngalojokeun aing deh saha nu ngalojokeun jak nyana di dinya nu hayang di dieu nu nungtun. Sia setan lu patos kitu. Kunaon sia nungtun aing tuh aing teu nungtun sia aing batur pan di neraka. Aing mah pan geus jelas pangeran bakal di neraka keun mah nya aing ojay-ojayan sorangan.
gitu majeng si aing ngeunaan bae sial sial orang ribut jeung setan. Taya keur carita perang jeung hawa nafsu geus nyaho ieu teh sumbangan-sumbangan di pamarentah malah teu bagus jang pondok pesantren jang majelis taklim mah jang masjid mah sakadar ngabereleng indah jeung megahna bae horeng eusina mah bobrok di jero sebab di jerona adalah duit pajak anu yakin haramna pajak mah seluruh mazhab ngaharamkeun pajak. Jadi kocor ga orang dipake ngabangun pondok ngabangun masjid megah aya nu 2 tingkat ngabereleng naon eta hawa apa teu bisa sih ngaji make bangunan nu jore bae make hayang bangunan nu bagus apa teu bisa sih nyicingkeun budak santri di tempat nu sederhana bae ulah nu mewah-mewah jadi neangan ridho Allah ngaji bae sih bener neangan ridho Allah ibadah ka Gusti teu kudu nu bagus-bagus bangun 2 tingkat kuari eusina jadi peternakan ayam. Eueuh santri-santrina 3 bulan sakali dikirim pencit. Jadi ayam potong. Nah eta atuh meujeun aja duitna ge duit pemerintah, duit pajak dibangunkeun nu ngeusiana kotok negeri atuh sedeng sakitu. Pas. Ayang nungtut ilmu Allah mah kudu ditempatkeun dinu bersih maknawi teu kudu megah-megah teu kudu bagus-bagus teu kudu hebat-hebat nu penting maknana ruhna bersih. Nah iyalah wali Allah mah geus bisa merangan hawa nafsu nya nama je kapanggih jeung baju bagus pakaian bagus sakitu jeung nu goreng sakitu jeung kendaraan mewah sakitu kendaraan goreng sakitu urang kitu kapanggih jeung kendaraan bagus teu boga kapanggih jeung nu jore teu boga ngan hayang urang mah eta tah nu bahayana hayang boga ge aya teu hayang masalah nu bahaya ge nya teu boganya hayang nyeri mah teh ya kos ge tah takos kitu ieulah carita merangan hawa nafsu eta contoh leutik tuh kebelah dituna terus perang jeung musuh mah aya waktuna setahun 2 tahun 3 tahun ima menang wa ima eleh urang serang ku Belanda diserang ku Jepang ku harikeun diserang ku Amerika perang perekonomian jeung perpolitikan eleh urang diserang ku Amerika ku TV eleh ku HP mah kiai ge boga 5 HP lain tasbih aya aturan tasbih mah teu ka bawah HP mah ka bawah berarti kan eleh ku Amerika teh si kiai pantau geun abang teh kiai susur mah teu ka bawah susur nu Kangjeng Nabi ngainstruksikeun laula an asyqa ummati la amartuhum biswak inda kulli sholatin jelas sama dalilna teu ka bawah barang naik motor menang 1 kilo nyekel kantong HP teu ka balik deui teh kiai ondo mah tah urang cek ka pamajikan balik deui ka haji HP tinggalun kaji urang ieu susur ya lah susur mah antepkeun kiai Golkar kos kitu blon teh kiai Golkar Allah karim na iyalah yuk urang bersihan hati salah mah pasti manusia mah keur carita kiai Golkar petilu ge akur bae leuwih parah boa PDI gitu kene atawa lain di partai itu sarua bae teh keur carita doang kabeh ngabarogaan salah lantaran urang kajurung ku hawa lempengkeun hati urang bersihan teu bisa ngabersihan hati ku sorangan ialah urang ngadengekeun urayan-urayan Al-Qur'anul
Allah maha kawasa mere kelemahan urang mere taufik ka urang rahasia Allah aya nu keur lempang aya nu keur diuk aya nu keur di masjid aya nu keur di sawah aya nu keur di kantor aya nu keur ngaji kieu loba nu keur ngaji kieu mah yeuh dibere taufik teh aya nu keur nonton orkes ya ustad iya ustad dia memakai nonton orkes dia memakai kumis palsu biasa jamat palsu di hareup baik neuleuh inul joget nalelet jasa waduh terus di deuleuh nyana keur kitu tapakur eta si jelema ku teu boga kaisi nya kunaon kikituan berarti teu boga akhlak berarti nu nongton aja belum ai nu nongton belum ai pan aing nongton ya jadi tapakur keur nonton orkes di tolol meureunna ieu mah nu hadirna tarolol nu ituna tolol balik aing balik langsung mandi salat Allah mantak mun hayang bisa ibadah nonton orkes kos dolalagaan padahal beneran lamun guru torikoh mah guru torikoh ya guru torikoh tapi lain urang iya boga murid teh ku buang kawarah amat bang kawarah teh hate sholat teh sholat tapi kedai ku seblon nih budak sholat teh sholat tapi kok sholat teh goreng amat ban kanyahoan teh guku guru torikoh puasa sia puasa geus 40 poe ge 100 poe ge masih kena can khusus bloon amat ti budak berangkat sia ka ditu ka Bandung lempang bae ka datang deui ka dieu ulah naik naon ongkosna ulah make ongkos atuh ka ongkos mangarana berangkat ke Bandung lempang dan datang ka dieu masih kena pan aya khusus mah 0 hate 0 eueuh naon ngan aya Allah doang tah teu bisa. Ya Allah, ieu si budak bloon teh. Macul tah sia di sawah. Macul. Panas poe los macul terus. Tapi tetep Masya Allah hese amat nih budak. Di arahan tak ku guru torikoh mah supaya lulus hatena teh. Kadi sia kadi. Tuh. Di ditu tuh aya orkes tuh Oma Irama. Calon presiden nonton sia kadi tuh. Nonton orkes sia nonton orkes kumaha perasaan sia dosa tobatan ku sia namun bener sia ngarasa dosa tobat sing bener mata sia teh tobatan ceuli sia tobatan ku sia sungut sia tobatan leuwih hate sia sok tobat guru terima kasih ya Allah ya aduh leuleus hate teh kamari mah keur lempang teu ngarasa boga dosa kamari mah keur puasa malah takabur asa boga ganjaran kamari mah keur di sawah teh asa teu ieung-ieung sapira macul tapi begitu manehanana di teh nonton orkes ngarasa boga dosa tobat nol ngeunaheun ibadah Allah coba ge kayak mun aya orkes asal bisa narongton kabeh barang aya nu hajat aya orkes pan pinu amat titah ku Ki Uci ka haji makmun nonton orkes dihareup geus jana geus hese jeung guru toriko pokona nyana mah sebab nu dideuleun hatena ieu teu daek leuleus ya didagor-dagorkeun ge teu daek leuleus ya jadi bahasa-bahasa ahli Allah mah ngadagorkeun hate muridnya beda-beda kumanya nama nyana namanya geus teh sieun di alam teh sieun dicaci teh sieun dibake nu penting murid dia kena luluh kumaha ieu carana didagor-dagorkeun hanya orang-orang tertentulah nu bisa kos kitu mantap iyalah para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala hese jeung ahli Allah mah kadang-kadang orang datang ka imam kiai teu kapanggih-panggih sekali tamu eueuh cenah kiaina ka Bandung beudang geus eueuh ka Banten eueuh nyanana anu eueuh hees ditungguan ge eueuh bae sial amat ti kiai
nyana tak kiai nu sialnya tah eta geus kitu ya sebenarnya kiai apa ngan ieu hatena ieu buang kawarah jasa cara ngawarah ka murid seperti gitulah kiai geus taba urusan nyana bae aya nu keur ngobrol ditinggalkeun hees ngobrol pan kiaina sering keur ngaji ditinggalkeun hees sering kiai keur ngaji nyana hees berarti kiai ditinggalkeun hees ku janna sering kita maksud ku ari mah keur ngobrol ditinggalkeun ku kiai jero reupes geus teh ieu eta aya rahasia-rahasia tersendiri supaya hatena ulah takabur teh cara-cara guru gitulah ahli-ahli Allah ngaleleskeun hate para murid-muridna boga rahasia-rahasia tersendiri hanya nyanalah nu dibere ku Gusti Allah lantaran nyanana geus deukeut ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala diturutan moal bisa